Mangsungsang minang kabubukalawa iya wayang jadi pelamang irung mudi pedar ku kidalang lumahalang kalang lain murah tapi sorana kagungan maka warna dalam bade ngawitan ngagelarkeun wayang Kurawa ngamakeun agamana Islam nyalindung abdi ka Gusti dina pirang-pirang godaan setan anu dilanda lawan nyebat asmana Gusti nu kagungan sifat maha murah lawan sifat maha asli sasmita menjadi bubukan menjadi catur buahna kembang carita bubukan dina pagelaran wayang purwa Yaya kidalangkan dabuana hartosna kanda carita buana alam Yaya kidalangan tiasa kabukar bakira pandusi alam nanging alam dina alam wayang anu dipimpingan ku pancages sinir sasta sasmita dirimunan ku simbol kual zaman kiwalin wayang patula patalisan kewajiban manusia yen manusia diwajibkeun pikeun tapakur tadakur miwah tasyakur cing sakajaman ditunya nanu milampah kasayan kasilna bakal kenging kamuliaan alhamdulillah sawang suna upami jaman ditunya nami lampah kawun hasilna bakal kangkakan dina jurang katungan sami-sami salbang margi melak hading mual jadi goreng melak goreng mual jadi hading lumawi manusia ini gaduh keyakinan yang mual aya jalan manusia dapat tina jalan salah mual aya jalan manusia tina jalan benar karena yakin tenan kehidupan di alam dunia mual aya kenyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan Kacarius di pasisian Tegal Kurusena kajantenan perang Bratayuda artosna Brata turunan Yuda perang saturunan perang sadulur antawis Kurawa jeung Pandawa Kurawa jumlahna 100 Pandawa jumlahna 5 hakikatna hiji banding 20 hiji manusia 20 setan anu ngaganggu kana diri manusia tempat perang di Kurusena hartosna kuru leutik setan Tegal anu kawungku ku kurungan kasanggah ku awak geningan dirarasakeun mah urang ieu teh keur Bratayuda merangan pangabutu jeung hawa nafsu diri sewang-sewang
Gaya di guru serta kaya tatangkalan jadi gegaman perang pabalatak bangke para pahlawan patulaya seperti muntah kesikai menantu ketika menabauhan awatan bangke para pahlawan anu gugur di medan tempur mati di medan jurit pelayan di medan juang dina mangsa coreng cantikan hayam reang kongkorong dipati karena kabur di pakalangan perang Arya sang kuning miwah wakil raja Arya Dursasana nepangan dipake makan dipati karena sang yang watang biantara jian-jian timirap binar jajaran timirap binar ya timirap binar syauran ngira tanghana panjang syauran ngira tanghana panjang Narawa